aya salat gigi tilu di urang. Ulah ge aneh. Di Indonesia aya salat gigi tilu sebet. Nya, di mana? Dina naon? Bulan suci Ramadan. Butam Allah Akbar, sami Allah liman, Allah Akbar, amin, la ilaha illallah. Bi taraweh naedan saya sebut 23 rakaat ngan 15 menit di musola belah ditu. Nya, masjid belah ditu 25 menit. Masjid di ditu sejam. Akhirnya cek muda ka mana jangan lupa tuh cerai anggeus bae cenah urang ieu. Musola tengah dia. Kamari peutingan 15 menit dia tarawehna kelar bae pokona mah asal lain salat dia taraweh sepet dia sampai samian ngejengkang kaburi bi nya ieu bakal usim salat dumadak cek Rasulullah as-salatu mi'rajul mu'minin salat eta tangga bagi orang-orang yang namun bagus salatnya maka seluruh amal kita akan bagus kabawa ku salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam nangan aya 10-an. Kayana ibu-ibu masih bengong. Oke jamaah bapak-bapak na oke masih bengong. Masih gemper ku suara petasan. Siap. Siap rek ngejawab salam siap. Sawang sulan deui. Sepados konsentrasi urang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب شهر الله الأعظم وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Ra'aitul mi'raji nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Fakultu li Jabrail liman hada ya Jibril liman shalla alaika fi rajaba. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan as-salatu imaduddin
wa man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Amma ba'du. Muratibul acara nukusim abdi dihormati, para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga seluruh panitia yang begitu banyak anu tos siap di awal dugi ke akhir berkat marantena acara, alhamdulillah, sehingga para panitia teu goyang, para panitia teu menghiraukeun kanubahan anu rek ngacaukeun, sehingga marantena terus maju nya. Alhamdulillah sampai terjadi dan terwujudnya acara pada malam hari ini. Perlu kita doakan seluruh panitia, mudah-mudahan ke depan lebih-lebih dari ini, amin. Juga doakan sekali lagi seluruh panitia, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Dimudahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Apa yang dicita-citakan oleh seluruh panitia, mudah-mudahan Allah mengkabulkannya, amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kepada para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para guru-guru urang sadayana, Abah Haji, para kiai-kiai CS kaula, sama-sama kusisim abdi sangat dihormati, sangat-sangat dicintai. Doakan guru kita, doakan kiai-kiai kita, semoga selalu dipasihan sehat serta panjang umur ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Juga mudah-mudahan dibarokahkan ilmunya, dibarokahkan rizkinya, ditambah istrinya, amin. Cek kiai cocok aing tah. Alhamdulillah. Bagi ibu-ibu mah teu cocok eta nambah pamajikan. Tolok tuh tak kiai ti mana eta. Nya. Ulah kaget ibunya. Ulah teu aya ti ditu nama atuh moal aya. Moal bisa nya teu aya ti lawah mahfud nama. Nu penting doakeun ku urang. Oge ka para pemuda, pamudi nu tos ngadorong semangat pemuda, alhamdulillah. Kaula ngadoakeun ka sadayana pemuda. Mudah-mudahan diijabah pemudanya. Mudah-mudahan pemuda selalu dipasihan sehat panjang umur. Mudah-mudahan pemuda naon cita-cita pemuda ke depan, ya Allah tolong kabulkan. Serta mudah-mudahan para pemuda nucan gaduh berkeluarga, enggal geula berkeluarga, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mun bisa dua sekaligus, alhamdulillah. Oge teu hilap ka jamaah bapak-bapak sadayana, alhamdulillah nya, sehingga teu goyah dugi ka saat ayeuna. Serta urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan ieu cuaca selalu centrang, cuaca selalu halodo sampai ke urang selesai acara ini. Mudah-mudahan jamaah bapak-bapak sadayana selalu dipasihan sehat, panjang umur, dibarokahkan milik rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Juga kepada bapak kepala desa dan perangkapnya, alhamdulillah nya, anu tos masihan wejangan tadi bapak lurah nya, urang doakeun bapak urang mudah-mudahan selalu dipasihan sehat panjang umur, oge dibarokahkan milik rizkina serta amanah tentang tugasnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, alhamdulillah
abdi dongkap ka dieu sekeluarga hapunten nya bilih nyibukeun bilih hartina kurang kahartos dongkapna ka dieu abdi nya sebab abdi dongkap ka dieu hiji mawa silaturahmi eta sejak abdi teu menes ka dieu nyandak silaturahmi nya mudah-mudahan silaturahmi abdi ditampi ku para jamaah sadayana sama masyarakat nya sebab abdi kabita silaturahmi teh nu kahiji silaturahmi nyaketkeun tali persaudaraan nya hikmah silaturahmi adalah nyaketkeun tali persaudaraan nya supaya urang sadayana jadi saudara jadi dulur jadi akrab sadayana amin karena abdi memang lain dengan lain batur abdi teh adalah saudara urang dia dulur urang dia komo abdi namina anda namina ya anda ya delekeun banget ya eta banget ustad anda doang naon delekeun sebab ngaji kieu mah lamun teu delekeun banget eueuh moal inget-inget nya teu ditulis ieu nya delekeun banget ya jadi nami abdi ibu adalah ustad anda atau haji anda ingetkeun nya anu ngupingkeun suara kaula jeung nu ningalikeun beungeut kula adalah anda sekalian jadi di antara kita tidak ada orang lain adalah semuanya bersaudara dari anda untuk anda terserah anda saja nya rek kaharti rek teu kaharti rek panjang rek pendek terserah anda saja ya ngan biasana eta anda sok dina TV lolobana belum beruntung bae ngan ieu mah insyaallah uih di dieu sadayana untung amin ya robbal komo lamun nguping keterangan ti ieu hadis saur eta keterangan kieu santri manjalasa fi maudi'in yajlisu nya yasma'u hadisal Isra'i wal Mi'raj nya istaghfarat alaihi malaikatu fis samawat wa hitanu fil bihari hatta namlatus saghirah eta mantak pikabitaeun eta cek ba'dul ulama kitu kabita eta hadis nu eta lah anu hartina cek bahasa santri tia mah di dieu alhamdulillah masih kena seueur santri alhamdulillah abdi muji nya sebab eta lah benteng-benteng agama adalah saat santri benteng-benteng dunia adalah santri nomor kedua benteng negara adalah wanita alhamdulillah ibu-ibu hadir sadayana nya sebab cek Rasulullah almar'atu imadul bilad awewe eta tihangna negara saul nabi urang jadi ibu-ibu ulah leles ibu-ibu ulah cemas sebab kami di dunia tanpa adanya ibu-ibu leles bu kira-kira di dunia lalaki kabeh eueuh bikang sanggup henteu teu sanggup urang nya ngilik ka dieu lalaki ngilik ka hareup lalaki kaburi lalaki bikang eueuh moal semangat hirup lalaki kabeh nya kitu deui ieu kampung lalaki eueuh bikang doang semangat henteu ibu moal semangat mangkana bener cek Kangjeng Nabi almar'atu imadul bilad perempuan itu adalah tihang negara lamun rusak awewe rusaklah agama atau negara nya baguslah awewe baguslah negara ieu tergantung negara urang ieu kana awew alhamdulillah awewe ibu-ibu di dieu masih kene daekan ngaos nya masih kene semangat merayakan peringatan Isra Mi'raj nya saur keterangan ba'dul ulama manjalasa nya sopo wong kang duduk cek bahasa santrina logat kitab gitu ta
manjalasa sapa wong kang duduk saha bae tama nu diuk nya fi maudiin ing dalam tempat rek bikang tarek lalaki nu calik dina ieu tempat calik narek di masjid tah rek di rumah tah nya rek dina kursi tah asalkan calik be dina tempat ieu yasma'u anu pada ngadengekeun eta si jalma kabeh nya hadisal mi'raji kana caritaan mi'raj Rasulullah ieu urang keur ngadengekeun cerita Isra Mi'raj tiba heula ge cerita Isra Mi'raj mah teu jauh ya kitu-kitu keneh Isra lempang ti peuting Mi'raj naik ti peuting tiba heula kitu eta kiai ngomongna bener gitu ya lah yasma'u anu pada ngadengekeun eta si jalma kabeh calikna di dieu maha cek Rasulullah istaghfarat alaihil malaikah macakeun istighfar ka urang kabehan saha para malaikat nu aya di langit jadi istighfar seluruh malaikat nu aya di langit ngaistighfaran urang nya cek malaikat astaghfirullahalazim cek malaikat nu aya di langit mudah-mudahan Gusti ngahampura ka ahli masyarakat ieu sadesa umumna khususna masyarakat ieu nya sebab ieu masyarakat keur calik keur hadir khusyuk ngupingkeun cerita Isra Mi'raj nya eta manu calik di dinya arek lalaki tarek bikang lamun cek bahasa Indonesia teh mah barang siapa yang duduk nya rek barang laki-laki tah rek barang awewe tah nu diuk be eta kabeh meunang ganjaran dihampura sakabeh dosana ku Allah Subhanahu wa hitanu fil bihari jeung lauk-lauk nu aya di laut kabeh maca istighfar jang urang kabehan hatta namlatus sogiroh sahingga sirem-sirem nu laletik ge ayeuna ye keur macakeun istighfar buat urang anu hadir di tempat ieu amin ya Allah ya rabbal alamin nu kaduana abdi ka dieu tadi Bapak sejak silaturahmi nya silaturahmi teh diantarana ibu bapak aya 3 perkara hiji silaturahmi adalah manjangkeun kana umur cek Rasulullah silaturahmi teh tutawilul umro manjangkeun umur mudah-mudahan urang sadayana ku Gusti Allah ibu dipasihan panjang umurnya manggih kana bulan suci Ramadan tinggal sabulan deui nya sakedeung deui urang bakal manggih bulan suci Ramadan bu nya mudah-mudahan urang selalu dipasihan sehat panjang umur manggih kana bulan suci Ramadan nu mantak tadi kula nyareos kitu suara Kangjeng Nabi sahru rajaba sahrullah bulan Rajab teh bulan Allah nya lamun bulan Kangjeng Nabi adalah bulan Sa'ban babaraha dinten deui urang bakal memasuki bulan Sa'ban nya mudah-mudahan manggihan kana bulan Sa'ban manggihan kana bulan suci Ramadan nya sehingga dina tempat ieulah alhamdulillah semuanya jamaah ceria gembira alhamdulillah sehingga kori-kori tadi ge kungareunahun nya masya Allah suarana nu kahiji kori anu tingkat internasional anu ti Tasik masya Allah kira-kira eta lamun suara urang model kitu tadinya ngaos Quran ya Allah ngeunaheunana nya nu kadua kori tadi nu maca Quran anu sakitu gagahna ibu alhamdulillah semangat masyarakat ti dieu mudah-mudahan masyarakat ti dieu selalu dibarokahkan milik rezekina ku Allah Subhanahu sebab dinten ieu berkumandang suara Al-Qur'an nya ngan Al-Qur'an eta ibu bapak santri ingat nya
bacaan Al-Quran itu aya 4 giga 4 gigi tang ngaji Qurannya aya gigi hiji aya gigi 2 aya gigi 3 aya gigi 4 jadi doang motor tang ngaji Qurannya bahkan sholat ge diurang mah make gigi hiji gigi 2 gigi 3 gigi 4 bahkan dina zikir ge Bapak diurang mah make zikir gigi hiji gigi 2 gigi 3 gigi 4 suku kursi ge sukuna aya suku saung ge aya 4 maca mana eta maca Quran anu gigi hiji Quran gigi hiji adalah cek tajwid tartil bagus aya laguan suarana merdu seperti tadi eta gigi hiji eta Pak di mana gigi hiji dibacakeunana diletakkeunana adalah biasana dina rojaban dina muludan dina nu khitanan dina nu kawinan nya manehna ge eta balik kai mah teu ngaji deui teu naon tinggal hees bek beh nya sebab da anu nitah gaya eta gigi hiji tadi urang tasik ngeunaheun henteu masyaallah bismillah nage auzubillahi minasyaitonir rajim eta gigi hiji tah bismillahirrahmanirrahim eta gigi hiji tah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an nah eta gigi hiji nya ngeunaheun nya 'allamahul bayan eta gigi hiji santri ingetkeun lamun aya nu ngaji lambat laun aya laguan kitu ngaranna gigi hiji ceuk tajwidna tartil nya beda lagu maca Quran jeung lagu maca seh nya mun maca seh mah kieu bismillahirrahmanirrahim eta mah lagu mah maca seh teu asup kena ngaji Quran baheula anu kitu eta baheula nya dek ngayakeun ceramah maulidan qori teu datang ditungguan sampai jam 11 teu datang akhirna panitia bingung kumaha ieu cenah ieu acara ieu nu ngaji Quran piraku cenah masyarakat hiji-hiji acan nu ngaji Quran aya mah aya bagus suarana tapi teu nyaho kana ngaji Quran mah teuing bisa teuing teu ngan aya si Ahmad tah bisa seta ai sok maca seh mah bisa seta ngaleug-leuhig geus cenah si Ahmad bae burung nu dititah daripada eueuh cenah nu ti Paneglang anu ti mana nu ti Jakarta eueuh nya mending si Ahmad bae daripada acara ieu bubar sedengkeun si Ahmad mah tilok ngaji Quran sok maca seh wungkul gitu kan daripada teu aya qori si Ahmad dipanggil mat hoi kade sagede kumaha dia cenah bisa teh ngaji Quran siap bae cenah aing manu penting dari yang ngarti geun aing nya gitu rokok 2 bungkus amplopna nujang tingkat nasional bikin kai kekarak daek kai siap mah dia mah kena amplop bae jelemana nya nu penting dia ulah ngisinkeun siap keur penting ge sacenah nu ngaleug-leuk mamaca seh aing buh nyaeun teh setannya langsung si Ahmad dipanggil ka hareup nya dipanggil ku protokol acara kita buka. Untuk pembukaan acara ini, acara ke-1 yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad. Eta batur-baturna aneh, hayang neuleus si Ahmad maca Quran di podium. Ja biasana geus eta telok ngaji Quran eta mah daek. Ya, langsung si Ahmad ka podium, narik suara, mentalna kuat. Ngarankeun baturna ge teu kahating eta jelema isinan daek dipanggil ka podium sing goreng eta si Ahmad datang ka podium peureum teu neuleuh jamaah peureum langsung rep be peureum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nya mentalna kuat tidinya langsung ngaji cek saparos eta suarana heupu cenah nya cek nu saparo heupu kumaha dia perang saing mah aut-autan
Celi dia bae tentu boga dedengnya nya akhirna cek eta awewe ka Akmad deui nya sakali deui ka Akmad pan ti jauh mah panjar suara taun sing goreng aut-autan nya barang geus kitu bismillah hayangna mah doang muamar nya hayangna mengeleuik kulantaran teluk belajar Bismillahirrahmanirrahim cek pemudana saseta maca seh deui jang geus kamari peuting teu kahartian akhirna cek protokol mat ulah dianggeuskeun mat ngisinkeun dia mah jamaah loba maca seh deui maca seh kumaha aing maca bismillah lain dia laguna teh mah macana hakim nya akhirna si Akmad diturunkan begitu diturunkan teu daek kalah negeng manehna gedeui cenah aing geus sedekah kakarak aing teu kudu ditarik ulah ngisinkeun aing dia cenah kitu nya lah oh cenah dia laguna ulah kitu kumaha aing daripada eueuh langsung wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala maca seh deui bae eta akhirna ku pala pemuda ditarik si Akmad mad turun dia moal endah dia ieu nya turun si Akmad eta pamajikanna ceurik ceuk aing ge ulah sok wawanianan ka tadi ge ku aing dicarek ulah sok wawanianan dideleukeun jelema tang ngaji nya aing nu isin mah cek pamajikanana wawanianan sorangan orok weueuh nu wani naik ka podium dideleukeun beungeut gila aing mending lamun hade mah tang ngaji teu lain aing masukan teu ditarik cenah aing lah mangkana penting ulang belajar ilmu Al-Qur'an nya mana eta Al-Qur'an santri aya gigi 2 eta maca Al-Qur'an aya gigi 2 ya mana gigi 2 Al-Qur'an gigi 2 Al-Qur'an dina tadarus bulan suci Ramadan insyaallah teh loba nu sebet ngajina tah nya tadarus teh di masjid di mushola tah Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin eta gigi 2 eta boleh asal ulah ngarusak babacaan tajwidna insyaallah bakal rame bulan suci Ramadan rame baca Quran rame salat sehingga sabetinggi bulan suci Ramadan eta salat tos isa sampai 23 rakaat ieu mah kakarak ge 4 2 3 4 can usim ieu lamun geus usim salat murubul tarurun kabeh nya eta salat taraweh aya maca Quran gigi 3 sebet eta maca Quran gigi 3 benang nya asal ulah ngarusak kana babacaan tajwidna di mana gigi 3 dipakena dina imam taraweh boleh kumaha carana Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin pasti moal ditinggalkeun tapi lamun imam make gigi hiji doang tadi yakin ngili kaburi eueuh nu amin-amin acan eta Bismillahirrahmanirrahim cek jamaah tiburi ranggus na irob orang saing telat ieu mah sedengkeun dia 23 rakaat bisa-bisa jam 3 ieu anggeusna nya alhamdulillahi rabbil alamin ngimam lambatna kitu sedengkeun taraweh pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin nu amin cek imam kamarana cenah jamaah nya aing lekoh ongkoh
ngeunaheun ongkoh nu amin eueuh akhirna diili ku imam amin teu ai baralik jamaah kabeh nya ceuk eta imamna dari baralik atuh malin tungguaneun cenah ka tarawih model kieu mah geus nage subuh cenah sedengkeun ieu tarawih ta 23 kakak macana lambat maka lamun ke imam tarawih di dieu asupkeun gigi 3 supaya semangat jamaah nangke ya bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek samyanan ya amin 3 kali teu kaharti aing karak manggih aing tarawih tahun ieu can sarakaat-rakaat acan amin geus 3 kali kumaha mimitina cenah ieu nya cek nu buri teh nya ai sidakep pas sidakep saya ngan ngomong batal henteu batal nya cek samidin ulah loba ngomong dia mah salat loba ngomong batal dia cicing bae dia kumaha imam ruku-ruku imam anggeus sadua-duana batal sieu ngomong kadenge ku imam ulah loba ngomong dari ya cenah ieu melendah ya salah akhirna bubar kabeh kakarak salat bubar nya itulah gigi 3 boleh dilaksanakeun ngimam anu sakitu sebet gigi 3 lamun teu ngarusak kana babacaan tajwidna itu boleh tartil tazwir tahzir nya lambat laun agak lambat boleh cepat boleh yang keempat adalah zamzamah cepat sekali boleh ya ngaji Quran cepat sekali di mana tina pelebah ngadoa tutup acara eta asupkeun gigi 4 Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil eta gigi 4 boleh supaya semangat karena jemaah jadi jemaah lagi semangat amin lagi amin cek imam cek jemaah cocok aing teh model gitu salat ge pemuda di Indonesia mah aya gigi 1 gigi 2 gigi 3 gigi 4 di urang eta di Indonesia di Mekah mah eueun make gigi 3 eueuh di Indonesia mah loba keneh nu sebet salatna komo lamun salat sorangan Allahu akbar sallallahu akbar sami Allah Allahu akbar sami Allah assalamualaikum saya enggak cek indungna ge salat apa dia geus sagedeung amat tapis aing meuti baheula salat bae ngomongna geus tapis sebet doang mandi papato cek malaikatna nu dibaca ye sieu nya babacaanna salat antem ya Allah akbar Allahu akbar ngan Allah beseta babacaan eueuh doang nu gering bener eta gigi sabar eta gigi 2 nya mana salat gigi 1 berjamaah di masjid atau di musol eta nu leuwih bagus berjamaah mudah-mudahan lewat Isra Mi'raj ini masyarakat ngisi musolah dan masjid bersama penuh berjamaahnya amin ya rabbal alamin aya salat gigi 3 diurang ulah ge aneh di Indonesia aya salat gigi 3 sebet nya di mana dina naon bulan suci Ramadan ngebut sama Allah akbar sami Allah liman Allah akbar amin la ilaha illallah bi tarawih naedan saya sebet 23 rakaat ngan 15 menit di musolah belah ditu nya masjid belah ditu 25 menit masjid di ditu sejam akhirnya cek muda kemana jangan lupa tuh cereh angges bae cenah urang ieu musolah tengah dia kamari peutingan 15 menit dia tarawihna kelar bae pokona mah asal lain salat dia tarawih sepet dia sampai samian ngejengkang kaburi nya ieu bakal usim salat dumantak cek Rasulullah as-shalatu mi'rajul mu'minin salat eta tangga bagi orang-orang yang namun bagus salatnya maka seluruh amal kita akan bagus kabawa ku salat
Maka pada malam ini kita sedang mengingat sholat, kita sedang menggugah sejarah Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj. Langsung urang kana judul anu kedua. Judul anu kedua adalah tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kaula anu macakeun jeung jamaah anu mingkeun kena hadis Rasulullah. Cek Kangjeng Nabi mangkoro afi riwayatil Isra'i wal Mi'raji au sami'ahu. Sing saha jalmina anu macakeun sejarah Isra wal Mi'raj atanapi nu nyeramahkeun tentang Isra wal Mi'raj au sami'ahu atawa jalma-jalma ngadengekeun kana sejarah Isra wal Mi'raj. Ghafarallahu dzunubahum, maka dosa-dosa orang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ta urang akan mengguar, mengingat-ingat, ngagonjleng tentang Isra. Arti Isra teh tadi geus dibejakeun. Isra teh lempang ti peuting, Mi'raj teh naik ti peuting, anggeus ti peuting eta keneh. Bahkan teu sampai sapeuting jemput Kangjeng Nabi henteu. Sampai isuk Kangjeng Nabi baheula dimulai Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka langit langit kahiji sampai ka 7 ka Sidratul Muntaha karoprop ka mustawan teu sampai isuk-isuk acan bahkan teu kasubuhan. Hebat henteu? Nu mantak penting ku urang diinget-inget, penting ku urang diperingati supaya iman urang ieu bertambah ka Allah Subhanahu. Bayangkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lalakon anu sangat luar biasa naik ka langit teu sampai 20 peuting henteu, bahkan sapeuting ge henteu berangkat Rasulullah saentosna istilah mun ayeuna mah ba'da maghrib sebelum isya begitu datang memeh subuh ka Masjidil Haram deui. Hebat henteu? Tah anu mantak dina wengi ieu kukula dibacakeun deui supaya naon cenah lebih cekatan, supaya ulah naon cenah sampai teringet gitu tah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Masya Allah eta penemuan Kangjeng Nabi dihandap kene mun teu lepat aya 24 papanggihan Pak. Eta kabeh contoh pikeun umat Rasulullah. Nu paling aneh Rasulullah harita waktu Isra manggi hiji angin anu sangat seunghitna ka bina-bina di perjalanan Isra menuju ke Palestina, sehingga Nabi Muhammad ngoet ka malaikat Jibril, ya Jibril ieu angin naon anu sakieu seunghitna tuh. Cek Jibril, ieu Muhammad lamun anjeun hayang nyaho ieu teh angin masitoh. Kok aya angin masitoh? Jadi dunia mah aya ge angin puyuh, aya angin puting beliung, ieu mah ngaranna angin masitoh Bu. Kumaha sejarah angin masitoh cek Kangjeng Nabi? Angin masitoh ge ieu di pinggir negara Bani Israel ada kuburan Siti Masitoh beserta suaminya sekeluarga. Nu mantak dugi ka kiwari eta kuburan Masitoh seungit. Bisa percaya ibu bapak ulin ka Bani Israel. Eta angina seungit Bu. Cek Kangjeng Nabi kumaha mimitina ieu kuburan bisa jadi seungit teu kaharti amat diterangkeun dina kitab Dardir mun yen eta Siti Masitoh teh seorang awewe anu solihah bisa disebut Siti Masitoh teh ahli surga. Mudah-mudahan urang nu ngupingna bisa masuk ke surga seperti Siti Masitoh. Awas kaula ka dieu nomor kadua nyandak idkhalus surur ibu bapak para baraya sadayana ngasupkeun rasa bungah ka urang dieu. Tujuan lain rek nyarekanan, lain rek nyinggung kula nauzubillah teu hayang. Jadi kula ieu silaturahmi jeung idkhalus surur ngasupkeun rasa bungah ka urang dieu supaya urang dieu pada malam ini dibere kabungahan ku Allah Subhanahu wa taala anu tos capek ngarayakeun peringatan ieu sehingga urang gembira kabeh. Insyaallah dosa-dosa urang dihampura ku Allah. Amin. Nah,
Sanggeusna kitu eta masih toh ibu dihukumna ku Fir'aun dibunuh harita. Cek Fir'aun masih toh dia lamun ngalepaskeun pangeran dia nu disebut Allah dina hate dia ke ku aing dibunuh jeung salaki dia jeung anak dia cek Fir'aun. Tapi lamun dia hatina mangerankeun ka aing moal dihukum moal dibunuh ku aing bahkan ditaekeun gajihna ku aing. Cek masih toh teu sanggup kami Fir'aun. Mending keneh paeh kami mawa iman sanajan miskin daripada kaya kita mati teu mawa iman. Mantak kula ngomong tadi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cek seta Siti Masito teu sanggup abdi raja daripada hirup bergilimbangan harta sementara paeh teu mawa iman teu sanggup abdi. Mending paeh mawa iman. Akhirna Masito dihukum berat, dihukum mati. Nya tah lamun kamari dina TV urang Bandung teh nu boga yayasan pesantren teh nya ngadenge kula ge teuing bohong teuing nya eta ngaranna Irwan Irawan bi edan seta sampekeun santrina ge baroga anak leuwih ti 20 hiji bi seta baranghakan edan pugu aing ge hayang nu disebut ustad lain kutu hayang nu leuwih kang ai seta dihakan kabeh tungtuna ngisinkeun kiai nu boga anak parawan sieun di kapasantrenkeun bisi doang orok Bandung teh edan teh seta aing ge hayang diampet bae boga ewe geus kolot kelin kutu hayang aing neuleuh parawan deg-degan hate mah aya seta dihakan di Tambulan akur geger henteu geger yayasan Bandung Ustad Irawan budak kene lolobana cenah ge eta urang Garut nu dihakanan ku seta sampai baroga anak bu edan seta kuduna mah dipaehan teh seta atuh nyontoan izin kami nu jadi kiai kabeh kiai kabarerengan ku seta aing ge boga santri di imah nu geulis lesang lain kutu hayang aing nyekel sieun aing ari seta dihakan sampai boga anak bik we mundur ke dikorowot we teh seta aing ge hayang neuleuh parawan ditahan bae ja sieun ka pamajikan ai seta deukeut pamajikan digawean cenah ge di hareupeun pamajikan anak edan teh seta bik we mundur ke dikorowot we teh seta makan geger dina HP dina TV nya ngadenge henteu di Bandung budak keneh jelemana santri na ge cenah ge gareulis kabeh teu beunang masantren nu goreng-goreng edan seta nu goreng teu diasupkeun ih gila aya ka seta eta mah kudu dipaehan teh seta bikang lain hiji lain dua nu paling sakit indung bapana sampai ngurusan incu indung bapana ai seta ih malah ngak aing makan merinding bulu ngadengenage aing ge hayang ditahan bae nek nyandung ge sampai terjadi ai seta dihakanan datang ka 20 hiji santri nu galeulis baroga anak cek aing barang hakan gede ta seta ayahnya dina HP-nya lobanya lah cerita gitulah awas ya anak-anak urang ulah sampai terjadi gitu tah wajar ya dunia panas wajar ya dunia loba penyakit jeung musibah tuh maksiat merajalela teu katahan panas loba nu jinah mah ih ka urang-urang ge kabarerangan geus mah loba nu teu salat geus mah maksiat ngabadag atuh heuge penyakit ge kuari datang deui Omikron ku bararagu sih ngaran penyakit kamari Covid corona beh cek aing penyakit edan rok baragus ngaranna ge baragus ieu datang deui Omikron ngan cenah ieu mah sakedeung nyeri huluna ih cek aing gagah amat penyakit kuari rok engke mah datang Bapakron bapakna cenah ge nu datang penyakit ka urang mudah-mudahan bapana mah ulah turun atuh nya nu maksiat masih itu nu kena urang makanya lewat Rajab ini jaga keluarga kita jaga salametkeun bener ulah sampai terjadi berita-berita anu kadenge jeung nu kadeuleu ku urang nauzubillahi min nu mantak urang ngayakeun kieu teh lain rek nanaon supaya menjaga keimanan urang supaya bisa menjaga keluarga urang selamat tina seuneu neraka Allah supaya di dunia salamet
di akhirat salam eta tujuan hirup urang sabenerna mah teu hayang urang di dunia doang salamat sementara ke akhirat cilaka endung kulama sebab nu ngaran dunia mangan sakedeung di dunia mah jarang nu 100 tahun guru urang eta Abah Haji tadi tos uih kurang melas makan cimataan dia jong bae cenah kiai abdi merek uih teu kuat panyawat abdi cimataan abdi mah kolot kula kolot ulang sadayana Abah Haji lah Abah sabaraha umurna paling oge 70 langkung nya jadi umur umat Muhammad mah 300 hati-hati urang ieu jan nabi urang dengan 63 Pak Nabi Muhammad diberi umur ku Allah 63 urang umatna teuing nyampe teuing geus lewat ye nu geus lewat hati-hati ye nu geus 70 dek ka mana seta akur jadi galib umur eta ngan 63 nu geus lewat hati-hati ta diancam ku malaikat Israil di ka mana seta umur geus 70 dia podar dia ku aing jadi di dunia eta tilok kebel Pak tilok di dunia kebel sanu kebel ja Allah bener komo teman boga 100 tahun jarang 100 tahun ku lagi geus hampir 60 ieu tarere tuur geus nyeri cangkeng geus nyeri barang hakan geus kurang huntu ada rompong ya tereh urang di dunia bener sakedeung hirup di dunia teu kebal teu naon seperti syair ulama anak Adam anjeun di dunia mumbara cicing anjeun di dunia mamoalila teu kebal teu naon di dunia sakedeung sebab dunia jeung waktu eta kabagi tilu ibu bapak hiji dunia waktu kamari geus jelas moal panggih deui doang ngimpi nyekelan duit kula kamari 2 juta wari eueuh aneh aing ka mana eta duit menang ceramah keur penting menang 2 juta dibayar pakai mobil ku kula eueuh dunia tah aing mah gila neangan duit menang capek doang nah jauh urang tiba heula neangan duit aya kumpul di imah jauh capek aing mah neangan duit demi Allah kadang-kadang kula sok mawa ewe heuh ngilu dia beuing capek aing kokoara eta neangan duit capek aing geus beunang babari eueuh nek aing kabeh eta kitu jadi waktu kamari dunia nu geus kalewat moal panggih deui doang ngimpi bet ya urang lewat 2 poe ieu dibubar kabeh ajal mangalewat batur urang keur penting mah nyandia rame saya teh neule di mana di dieu bohong dia mah dia yo eueuh dia mah teu neule ieu bener demi Allah dia ayati menes penceramah ge rame dia petasan ge edan dong perang bae luar teror dia nya bohong dia mah meureun cek nu teu neule bener nya ti iseun cenah oh ya mah geus anggeus ieu berarti eta dunia jeung waktu nu geus kalewat doang ngimpi ngimpi dicekek eueup-eueup inget keneh geus ulah heran kena dunia mah ulah sombong eta nu bukan dunia ngimpi doang ngimpi Allah nu sugih paeh sarua bae jeung nu miskin digedeng ku awi tak kula lamun inget ka dinya lah sangheuk ieu neangan duit atuh nu sugih nu miskin sarua dikuburna digedeng ku awi jeung ku papan bating aing makan kamari ngubur alo kula keponakan paeh digedeng ku awi cek aing bakal kitu eta aing mun mikiran ka dinya sangheuk nyandung ge demi eta kahirupan ibu horeng kitu aing mah sugan teu kitu penting ieu seueuh di bawah hees jadi suk lapar deui teh beuteung capek aing mah ngenyoh bae sumut sampai murag huntu seueuhna terus menerus di bawah hees kempes deui beuteung jadi suk hudang hayang ngadahar kejo deui gonjleng ngaranna jam 11 lapar deui nyatu deui kempes deui nyatu deui eueuh anggeusan akur ta eta dunia sakitu-kitulah nu kadua dunia waktu kamari nya atanapi waktu nu bahan datang jagisuk wallahu alam manggih wallahu alam teu umur urang ka poe jagisuk nya wallahu alam manggih urang kana bulan suci Ramadan wallahu alam teu umum pan sifatna bener lah makana urang ulah eureun ngadoa mudah-mudahan cek urang aing manggih kena bulan suci Ramadan sabulan deui jaku kelar ta bulan suci Ramadan rok manggih tante jawak aingnya kudu kitu agar nu katilu waktu dunia ayeuna mangpaatkeun ieu keur ayeuna ieu bisi teu manggih jagisuk kunaon kitu jelema kuari paehna teu loba nu gering
cager-cager paeh kula ge aneh kula ge eta keponakan kula dua kamari jamaah kula hiji keponakan kula hiji teu gering teunan Pak keur ngalayanan warung nyoredat kieu disanggep ku pamajiku salakina paeh langsung digotok ceuk kula kieu ieu malaikat nyokot nyawanya yang urang mah gering heula eta mah keur cager paeh aing mun inget kadinya anggeus neangan duit ge sangheuk demi be lah jadi waktu eta ngan 3 waktu kamari geus moal panggih deui ngimpi ngaranna waktu jagisuk wallahu alam manggih wallahu alam teu teu nyaho ieu mana nu bagus waktu ayeuna ieu manfaatkeun ieu lamun dek tobat geura ceurik penting ayeuna bisi teu manggih jagisuk mun can salat hajat salat tahajud ayeuna mah jeung geurakeun bisi teu manggih tahajud nu sejen mun inget kadinya ibu bapak masyaallah teu hayang nanaon nya jadi kehidupan di dunia ieu percis ngimpi nu geus kalewat teu panggih deui akur jadi mudah-mudahan dunia sibaras impian mudah-mudahan lamun diniatanana hade urang niup dalam dunia hirup kadituna ge bakal hade akur amin ya Allah ya rabbal alamin nya Rasulullah cek eta masih toh mending kene kami paeh daripada bergelimangan harta paeh teu mawa iman akhirna masih toh jeung suamina jeung anak-anakna dibunuh ku Firaun harita dibunuh nage disiksa nage tina kekenceng tambaga anu gede pertama nu dilabengkeun ku Firaun adalah masih toh anu solihah nya itu suamina dilembangkeun leok suami masih toh paeh nu kadua anakna nu masih ngabantu jeung bapana dicekel ku Firaun dibalangkeun kana kancah tambaga kekenceng leok paeh nu katilu tinggal masih toh jeung anakna nu keur nyusuan keneh kira-kira umur 6 bulan eta anak masih toh keur nyusu nya sedangkan masih toh rek dibunuh cek eta Firaun geura asup kadinya dia masih toh salaki dia geus paeh anak dia tuh nu perjakah paeh tinggal dia jeung anak nu keur disusuan akhirna masih toh undur-unduran Pak lamun aing heula nu asup kana kancah tambaga tega amat anak aing nu leutik pasti dipencet ku Firaun lamun aing pangheula ngalabengkeun anak aing kumaha akhirna eta anak masih toh nu can bisa ngomong eta mah saketika ngomong atas izin Allah kumaha ngomongna cek anak masih toh nu keur disusuan ma ulah ragu demi iman ka Allah mah ucapkan kalimat la ilaha illallah hayu urang berdua ka Allah gebrus besa duaan masuk kena kekenceng tambaga anu sakitu gede leok paeh mautna mawa iman sehingga sejarahna 4 keluarga dikubur dina hiji tempat nu manta kaambe ku Kangjeng Nabi waktu perjalanan Isra kuburan tidinya seungit nya ngan menurut kitab Dardir budak leutik nu tacan kuduna bisa ngomong dina Dardir dinyatakeun cek ulama aya 4 dina kitab sejen mah seueur di antarana eta lah budak leutik anak masih toh nyaksian keimanan ka indungna nu kadua budak leutik hartina can kuduna bisa ngomong eta mah bisa ngomong nyaksian saha nyaksian hartina Nabi Yusuf alaihi salam hartina bareto Nabi Yusuf disangka ngajinah Julaiha nya Nabi Yusuf disangka ngabogohan Julaiha padahal Julaiha anu bogoh kekeh masyarakat naksir Yusuf bobogohan jeung Julaiha anu geulis akhirna Nabi Yusuf disidang tah ngaku bae gitu sedangkan Julaiha eta istri gubernur Kikitmir nya lah saha nu nyaksian bisa selamat Nabi Yusuf adalah budak leutik dina ayunan ngomong pan aneh kabeh jelema tunduk ka budak leutik hoi cek budak leutik nya lain Yusuf nu salah mah Julaiha karena Julaiha teu kuat nahan bogoh ka Yusuf sehingga Yusuf ditarik-tarik sampai suek baju Yusuf anu buri eta bikang lamun geus nahan rasa cinta kitu tah narik-narik bikang mah nya lah jadi cek dina Al-Qur'an cek eta budak leutik nu keur diayun waka-waka nyalahkeun Nabi Yusuf tingali heula baju Yusufna lamun suek baju Yusuf ti hareup jelas Yusuf nu salah lamun suek baju Yusuf ti buri jelas Julaiha nu salah
begitu dipariksa Nabi Yusuf bajuna ku jelema loba bener baju Yusuf nu buri nu soek akhirna keputusan aya di budak leutik nu di jero ayunan putus tah dua tah nu katilu budak leutik nyaksian kebeneranana kejujuran adalah Ki Jured seorang kiai ahli ibadah disangka ngajinah awewe pelacur saha nu nyaksikeun budak leutik bisa ngomong nya ari kitu kumaha sejarahna Ki Jured eta tukang ibadah bu sehingga misah dina hiji kampung di Bani Israel ndung kaganggu ibadahna sehingga nyin musolah leutik khusus manehna aneheun masyarakat Bani Israel teu kahati aing rok aya ustad misah ti urang ieu duang kumaha sih keimanana sombong amat cek urang Bani Israel teh nya dina hiji waktu jol ibu Ki Jured ngagerokeun ka Ki Jured keur ibadah dina saungna nya cek eta indung Ki Jured hei masyarakat teu neuleuh anak kula sangaranna Bu Jured oh Jured heeh Jured mah itu cenah dina musolahna keur ibadah kami ge aneh diajak ka musolah kami teu daek manehna misah sorangan di leuweung kami ge aneh nan stres anak ibunya teu stres teu naon cenah nya sehingga digerokeun ku indungna dipanggil sampai 3 kali Jured sama sekali boro-boro neangkeun eta Ki Jured ka sang indung nembalan ge henteu sehingga indungna jengkel balik deui indungna ngomong ka Allah bari lempang Gusti wakadi maotan eta anak abdi sanajan ahli ibadah nu ngaran Jured nya can tungtung memeh maotna diisin-isin heula ku awewe pelacur eta indungna ngomong kitu lah pianeheun aneh ta indung ngomong kitu cek urang teh mah Gusti anak abdi wakadi maotan heula can tungtung Gusti ngisin-ngisin ka anak abdi ku awewe anu pelacur atuh bener doa indung diijabah nya akhirna eta Ki Jured bener bae cek eta tokoh masyarakat Bani Israel kieu ngomongna rok dia kumpul ayeuna aing hendak kena Ki Jured tula ibadahna makan misah jeung urang nya saha anu bisa ngaganggu eta Ki Jured kena ibadahna cek tokoh masyarakat Bani Israel nya cek masyarakat nu saparo kula siap ngagoda Ki Jured bisa batal ibadahna ku kula cenah raja dengan syarat apa kudu neangan awewe anu geulis tah kadinya kena Ki Jured ka imah Ki Jured keur ibadah pasti kagoda cenah eta ka ku bikang mah beak lalaki mah nu bener dia nyaan sanggup neangankeun awewe nu geulis nu jangkung gede juburna siap asal kula minta ongkos kula ongkos bikang supaya daek dibawa ka dieu langsung eta tokoh masyarakat siap tah duit jang dia tah duit jang ngarayu awewe supaya bisa dibawa ka dieu ngagoda Ki Jured berangkatlah samian nya begitu berangkat teu kebal menang awewe dituntun eta awewe begitu dideuleu ku tokoh masyarakat begelisna ka bina-bina dan doang India pipi beureum doang tomat irung mancung eta cek tokoh masyarakat teh nya be dia bisa cenah barang siana geulis amat ieu doang na engge hayang cenah ieu akhirna datang awewe pelacur kadinya ditampeukeun ka masyarakat kumaha cenah bah ieu mun awewe model kieu kenan teh jangan goda Ki Jured coba cenah tah lempang begitu lu eta cek saparo nah cenah kakak mah kitu cenah ngomongna jangan goda Ki Jured oh cenah aing poho langsung ditanya teh ka dieu enan cenah bah teteh daek henteu ngagoda Ki Jured tu cenah dina saungna oh Jured dibere sabaraha cenah kula lamun teteh kagoda Ki Jured sampai numpakan teteh komo sampai boga anak mah teh eta cek masyarakat Bani Israel teteh hayang naon dibere ku kami sabelah tanah nu ieu lah jang teteh tacan engke emas ku kami dibere asalkan Ki Jured goda cenah tu disaung siap teteh siap bener moal ngabohong moal tanda tangan di atas materai tanda tangan di atas materai nama Suntiah Pak ngaranna Suntiah eta bapak almarhum ibu almarhum tos ya tanda tangan stempel jebret
hadiah sebelah Bani Israel dan emas. Irah cenah bah kuari mana cenah saung tempat ibadah Jured tuh disaksikan ku jelema loba. Lempang tak satadi si Suntia ngakeplok kieu lempang ugat igat kabeh jalema neuleukeun jubur Suntia nya keplok jalema ceuk sawaro kagoda taga Jured jenawal aing neuleuna ngetap komo Jured nya datang ka saung ki Jured eta si Suntia assalamualaikum dilaga-laga salamna ge eta ki Jured tetep we salat teu ngajawab salam jelema pelacur geulis kitu sampai ngadegetan panto assalamualaikum sama sakali eta ki Jured ibadah bae ka Allah teu kagoda sameme acan kurang puas teh Suntia asup ka jero assalamualaikum bari nyingsat disingsatkeun juburna Pak maksudna ge ngagoda ieu dengan berbagai cara si Suntia ngagoda Jured sama sekali kalah teu neuleuh biasa bae salat terus bae salat eta si Suntiah geus di dinya lah geus gogoleran sampai ngalaan androk gogoleran supaya kagoda ki Jured keur ibadah sama sekali sampai capeun si Suntiah teu ditewel-tewel acan ku Jured isineun geus kitu mah kumaha ceuk Suntiah ampun aing kenal lalaki model kieu jakabeh ge beunang ku aing cenah benang di lalaki ku aing cenah tapi si ieu cek si Suntiah ampun aing imannya kuat amat ieu sehingga si Suntiah balik deui tina saung ki Jured nya balik deui bebeja ka masyarakat Bani Israil kumaha bebejana nyieun fitnah kumaha cenah teh Suntiah eta ki Jured kagoda bohong kecil bohong eta ibadah ge cenah cek Suntiah bener teteh kagoda teteh ditumpakan oh lain teh nu bener ye cek setun sia deuleukeun bae ke beuteung teh cenah kereuneuh eta buktina can bukti mah cenah moal percaya ka kula benernya bener nya akhirna nanda tangan diberi hadiah dengan jaminan reuneuh ditangguhan ku masyarakat Bani Israil teh Suntiah teh sampai bener 8 bulan ngagedean betul horeng reuneuhna eta lain ku ki Jured lain nya si Suntiah kaluar tina saung ki Jured nek nyamperkeun masyarakat Bani Israil kabeneran dina tengah jalan bari jeung ruyuk jalema nu keur ngangon nya kelan tampar teh ngangon embe teh ngangon kebo nya digerokeun ngaranna Mang Sapri Kasapri ka dieu gitu saha cek Sapri barang dulu Sapri edan tama pir cek Sapri setan tak kuntili eta lain cenah abi lain setan lain kuntili teh Suntiah di mana teteh buku tes tiki saung ki Jured tala teu aya cenah jelemana padahal aya kade ge cenah sakedeung cek teh Suntiah anu demplon teh akhirnya ngomong jeung Sapri jaku lantaran izin ka masyarakat Bani Israil atuh ngaran tukang ngangon neuleuh nu kitu neuleuh jubur embe ge eta ngetap eta mah neuleuh jubur teh Suntiah atuh digawean ku Sapri gebleg teh eta atuh nu baranghakan masih Sapri deui bae akhirna kebal-kebal bebeja ka masyarakat Bani Israil bahwa kula ieu beunang ku ki Jured padahal mah lain ku nu ngangon waktu geger masyarakat Bani Israil begitu kebal 8 bulan lahirlah teh Suntiah begitu lahir ki Jured diseret tina saungna dibalangan ku masyarakat Jured heuleung dia Kiai edan dia kabeh masyarakat ngutuk kana saha nyiksa ki Jured ceuk ki Jured aya naon cenah ieu aing dibalangan ieu ku masyarakat aya naon aing salahna ieu jamanana mah teu narima ieu bener lah akhirna ki Jured ditarik tina saungna dibawa ke masyarakat Bani Israil ka jelema loba aku diaren cenah kukumaha ge cenah ieu anak dia cenah ieu ceuk Jured anak saha aing boro-boro nyieun anak kawin ge henteu ieu buktina dia beungeut eta doang beungeut dia atuh engke nya
tah begitu Ki Juret ke heula aing dek salat Ki Juret 2 rakaat saksikeun wahai masyarakat Bani Israil kula bakal nanya ieu ka bocah nu kakarak lahir cek urang Bani Israil moal pieun diaren orok beureum keneh bisa ngomong deulekeun cek Ki Juret beres salat Ki Juret nyekel budal budak leutik nu kalak lahir hai bocah saha bapa dia nu sabenerna jawab eta bocah bapak kula tukang angon cenah eta ngarasa tah eta dina kitab Dardir kitu nya tah tilu tah padahal loba nya nu kaopat budak leutik nyaksian saha nu kudu can bisa ngomong eta mah ngomong nyaeta Nabi Isa alaihi salam begitu lahir ini Abdullah ataniyal kitab Nabi Isa leutik keneh geus ngomong menyaksikan nya ulah hartina aing ieu anak Allah cek Nabi Isa tetapi aing ieu hamba Allah anu dipaparinan sebuah kitab Injil tapi tetap orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah nauzubillahi min zalik itu sejarah sekelumit tentang Isra wal Mi'raj nu kapanggih ku Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Nah sampai 4 kali eureun Kangjeng Nabi Pak 4 kali istirahat Kangjeng Nabi menuju Bani naon cenah menuju Masjidil Aqsa Palestina kali 5 kali berhenti kali 5 kali istirahat nyaeta di Masjidil Aqsa tidinya Jibril ngarti Muhammad eta aus capek maka disadiakeunlah 3 wadah ku malaikat Jibril sawadah cek sapara ulama cai herang aya cai herang mah sawadah deui cai berisikan arak sawadah deui wadah berisikan cisusu begitu datang teh ke Palestina ke Masjidil Aqsa perjalanan ti Mekah Kangjeng Nabi langsung milih karena dahaga aus milih kana cisusu aya cisusu aya oh ngan aya Ciputi terpaksa kula nginum Ciputi heula bismillahirrahmanirrahim ya alhamdulillah nya cek Jibril kumaha ka Kangjeng Nabi barang nginum cisusu ya Muhammad good langsung ke Jibril Muhammad nginum cisusu Muhammad good kok good bagus anjeun milih eta nu diinum cisusu berarti fitrah anjeun nya lah bagus anjeun bersih nya mudah-mudahan umat anjeun di akhir zaman bersih hatinya sehat badannya adalah minum air mangkana susu itu untuk menyehatkan ibu nya aya sejarah eta sejarahna Rasulullah istirahat terakhir di Masjidil Aqsa keadaan aus dahaga nginum cisusu naros Kangjeng Nabi eta Jibril wadah nu kadua nu berisikan arak lamun kukula diinum kumangkena lamun anjeun Muhammad nginum eta gelas nu berisikan arak nya bisi jeung bisi umat anjeun di akhir zaman teler kabeh lamun anjeun nginum ternyata Nabi orang teu nginum arak teu naon naros deui Muhammad ieu wadah nu berisikan air putih nya dihabiskan atanapi naon cenah dikhawatirkan umat anjeun di akhir zaman bisi kakerem ternyata Muhammad milih tadi cisusu itu adalah menguatkan nya kepada tubuh kita karena cisusu itu adalah fitratul Islam nya tidinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu disebut Mi'raj langsung Kangjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa eta burok di talian dina kunci dina pintu masjid langsung Kangjeng Nabi piwarang lebet ku Jibril suruh jadi imam di Masjidil Aqsa ngimaman seluruh para nabi hebat henteu tah sejarah sekelumit nu kapanggih dina otak kula langsung Nabi urang jadi imam beres jadi imam Kangjeng Nabi langsung disadiakeun taraje paranti naik di Masjidil Aqsa tarajena nu mantak orang Quraisy teu percayaeun taraje model kumaha sampai nanggeuh ka langit aing maneh
atuh meloy dia tina awi tina besi cenah taraje. Nah cek Abu Jahal disengiteun si Abu Jahal mananya nya gitu. Terus naik Kangjeng Nabi, naik ke mana? Ka langit anu kahiji tuh digendeng ku Jibril. Di langit kahiji didinya aya Nabiullah Adam alaihissalam. Siapa Adam? Abal Basar, bapak kolot urang kabehan eta Nabi Adam alaihi. Jadi Nabi Adam eta bapak kolot urang sadunya ya, jadi urang ieu anak incu Nabi Adam. Diketok pintu langit anu kahiji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saha cek Nabi Adam? Cek Jibril kula jeung Sabril jeung Muhammad. Kakarak dibukakeun ngadenge Muhammad. Bu incu aing cek Nabi Adam. Nan Muhammad geus aya utusan ka dieu leres kantenan aya. Lebet cek Nabi Adam, asuh ngarangkul Nabi Adam ka incu, nangis. Teu lami teu naon ngobrol Nabi urang jeung Nabi Adam. Tuh, geus Muhammad ulah kebal-kebal. Sob tujuan anjeun adalah hadratullah. Dipanggil anjeun ku Allah ulah telat di jalan. Mangka urang ge lamun dipanggil ku kolot tah ku saha tah ulah ngalen waktu cepet. Bener seperti Kangjeng Nabi. Naik deui Kangjeng Nabi ka langit anu kadua. Nya, maka didinya aya Nabi Isa jeung Nabi Yahya bin Zakaria. Nya, didinya aya eta. Diketok pintu ku Jibril. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa kula Jibril jeung Sabril jeung Muhammad. Kakak dibukakeun ngadenge Muhammad. Nangis Nabi Yahya jeung Nabi Zakaria. Alhamdulillah dulur aing geus nyampe datang ka dieu aya panggilan ti Allah derajat anu paling hebat. Calageun orok mah dihandap cager Kak. Gitu kan? Cek Nabi Yahya jeung Zakaria, mudah-mudahan anjeun selamat mat jaya halangan di perjalanan, mohon Kak doakeun kula. Geus ulah kebal-kebal geura ka ditu naik. Naik deui Nabi Muhammad Nabi urang ka langit anu katilu. Tret. Begitu datang ke pintu langit anu katilu ngetok pintu Jibril. Tok 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 tok. Waalaikumsalam. Saha? Aing. Saha? Jibril jeung Sabril jeung Muhammad. Ngadenge Muhammad kaget. Langsung dibuka pintu langit anu katilu. Ternyata di dinya aya Nabi Yusuf alaihissalam. Nangis Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya Muhammad, aing sebenarnya ngarep-ngarep anjeun. Nangis. Alhamdulillah anjeun. Selamat datang. Mudah-mudahan anjeun selamat di perjalanan. Kebel di dieu Kak. Kebel. Cek Yusuf. Jeung saha kakak tuh loban-loban kula di dieu nya cek Nabi Yusuf eta Nabi Yusuf kasepna ka bina-bina kasep Nabi Yusuf tau nya eta Nabi Yusuf sanjan kasep aya dina surat nya iz qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara raaitu li sajidin tah sejarah Nabi Yusuf kasep tah ya, dileutik keneh Nabi Yusuf mah geus kadatangan ngimpi. Dikala umur leutik keneh kanak-kanak geus kaimpikeun ngimpi bulan jeung bentang sujud ka Nabi Yusuf. Bebeja ka abahna, Bah. Yusuf ngimpi cenah keur peuting ngimpinan sok piduiteun tah naon. Puguh cenah ngimpi Yusuf cenah ngimpi bentang bulan 11 sujud ka Yusuf. Nangis bapa anak Yakub. Ulah bebeja kalau dulur-dulur dia cenah impian bahaya dulur dia santimen ka dia ieu. Ceuk Yakub. Ternyata Yusuf itu anak paling bungsu, paling gagah, paling kasep. Anu dihewaan ku dulur-dulurna. Nu mantak ulah aneh kadang-kadang jeung dulur pahewaan eta teh dituna meureun. Nya, ulah aneh. Kadang-kadang dulur jeung dulur silih tok-tok. Dulur jeung dulur silih pelitan. Ulah geus kieu mah geus rajab mah kudu silih aku. Bener? Ulah geus raja mah ulah silih paseaan. Komo di dieu dengan dulur kabeh. Bener? Kudu akur dulur mah. Kudu bersatu, bener? Ieu ge tos alhamdulillah pada malam ini bersatunya kelihatan ku kaula. Ngadulur sabeungkeut kabeh. Mudah-mudahan selamanya cara begini. Amin. Sebab tatangga lamun geus raket ngeunaheun hirupna. Dek menta tah, rek nginjem tah, ari hade mah ngeunaheun. Dek lewat tah nya teu isin jeung teu puguh ari tah mah hade ngeunaheun lewat ge nginjem ge ngeunaheun menta ge ngeunaheun lamun hade jeung tatangga ulah nurutan keluarga Nabi Yusuf nya eta kakak Nabi Yusuf hewaun ka Yusuf sebab Yusuf pangkasepna selalu di alam ku bapakna mangkana nu jadi bapak tah
ulah sok ngalem anak saurang so bisa sirik kakana kula kayak gitu kena anak nya lamun di alam kehewaun sih saruakeun bae anak urang kabehan goreng ge anak urang bener bungsu komo eta ulah bungsu masuk di alam-alam sok sirikeun eta nu kolot nya kabeh ge anak urang kudu disaruakeun najan betekuk beteungna raja bae anak saha raja kitu-kitu bae supaya ulah marah padahal betekuk beteungna anak saha cek tetanggaku anak dia anak saha kadang ku tetangga ngajebi tetanggana gila ing ka eta dumeh-dumeh anak na bungsu anak saha nya anak tukang ojek gua anak manehna ku atoh-atohna makana saruakeun bae nya lamun teu disaruakeun kasih sayang orang tua ke anak bisi marah kakana bener Nabi Yusuf akhirna kakak-kakana Bunyamin segala dulurna izin ka bapana Pak ieu Yusuf ku kami rek dibawa ulin ulah aing khawatir cek Yakub dia mah teh endah kasih Yusuf hewa bae kamari ge dia noktok si Yusuf ceurik ku dia cek bapana moal ieu mah Pak kumaha ge keseleun si Yusuf di imah bae rek dibawa ulin ku kami ka leuweung komo dia ka leuweung dia meleng ke si Yusuf dia kan ajag moal dijaga ku kami bah maksa dulur-dulurna dek mau ulin ka leuweung dek ngabuburu teh dek ngabuburu nya bapana keukeuh ulah aing khawatir ka Yusuf leutik keneh ulah dibawa-bawa keukeuh kakakana padahal punya niat rek dipaehan Yusuf maksa dulur-dulur jeung kakak-kakana sehingga beunang Yusuf dibawa ulin ka leuweung eta bapana Ki Ayub Cimataan geus dikandar-kandar ti jauh geraan dia ceuk kakana bari diteke ceurik Nabi Yusuf nyangkin jauh ti bapakna eta Yusuf dikencrungkeun kana sumur buruk cek dulurna jeung kakana gebruskeun bae cek ieu cenah ieu dimanja bae cenah ku abah urang haram najis trok dibere duit Yusuf aju kumaha kencrungkeun paehan bae mah cek kakana ke heula dia alaan heula bajuna jang ciring ke urang balik ti dieu ka abah gitu supaya abah urang ulah nyangka ku urang Yusuf pae euy cenah kakak cekatan alaan heula bajuna taranjangan dibajengjang Yusuf dialaan bajuna digebruskeun kana timba buruk tah aman sing horeng teu sampai ka jahanam teu sampai ka dasar maklum timba buruk ara aya areuy di jero nyangsang Yusuf nyangsang jejeritan di jero tuh bajuna dialaan begitu baju dialaan mencit careuh mun di urang teh mah careuh kitunya careuh dipencit darahna diulat-alet kana baju Yus supaya percaya bapaknya balik ka imah pinter kakak cenah politik aing teh dia aing menulungan dari ya bisa nyangka ka urang Yusuf eueuh urang alasanna dihakan ajag gitu bae geus mah deuh kakolot urang geus kolot dia kayak percaya tuh akhirnya bener gitu padahal Yusuf jejeritan di jero sumur buruk nya ngan kudu geus kitu meureun Yusuf nya tulisanna memang kudu dihianati akhirnya kebal orok barali kabeh dulu-duluna bapana nangguan ayo Yusuf ka mana rok bebah careurik ti jauh kene alasan ngagerung kabeh ngagangsur ka bapana pahampura Pak hampura kunaon dia careurik Yusuf eueuh ceuk aing ge ulah dibawa ulin ka leuweung dia ka mana dia Yusuf ka mana buku kami keur ka jauh mudak ieu Yusuf jejeritan horeng dia akan ajag acak-acakan awakna sehingga nyesa bajuna doang tah darahna patah padahal eta mah lain darah Yusuf nya ku santimen khianat nauzubillahi min dalik khianat kakak-kakana akhirna kebal eta Yusuf nya kalewat sumur buruk di pinggir jalan aya jalma nu keur dagang rek ngalacai sejarahna tu dina Quran tafsir mengatakan ditarik ngalacaina ember begitu ditarik kedua pedagang berat aya naon cenah ieu jadi tarik berat ieu mun cai mah moal kieu beratna ieu bede ngoresan cai jual bae cenah di orai maka kulitna mahal coba tarik bae cenah den ai ditarik nah jadi jelema ieu kabeneran ulah dagang cenah urang milik cenah urang ieu nya jadi hamba saya kuna kuduna jual deuleula hirup henteu ceuk baturna
barang dicekel hirup keneh Kak boga duit cenah urang ieu moal kaning kasep Yusuf nya cek batuna jual ka mana urang Bani Israil atan nabi Mesir mana nan dia tengah denge gubernur urang raja urang teu boga anak tah jual urang ka gubernur pamajikanna geulis Juleha hayangeun boga anak jual sugih urang ieu 1 miliar ge leuwih dia cenah ieu sugih pokona mah urang tuh sejarah Yusuf akhirna dibawa ke kantor kerajaan kantor gubernur ngajual bocah dengan harga sean tanda tangan di atas materai cek Juleha nugulis teh istrina Kikit Mir teh nya gubernur Mesir kamayangan dasar aing hayang boga anaknya kasep ieu jelema nya suga nurut cenah paknya tuh akhirlah Juleha boga anak naon boga anak asuh menang meuli leutik keneh begitu di urusan ku Juleha malum suamina jadi gubernur tiap hari ngantor kebel-kebel Nabi Yusuf ngabagusan awakna tina kanak-kanak jadi remaja tina remaja jadi pemuda kasep putih ka bina-bina Nabi Yusuf sehingga Juleha bogoh kena anak angkat tah sejarahna gegerna tidinya tah sehingga Yusuf dipaksa ku Juleha titah ngagawean kitu malum Yusuf seorang nabi dan rasul teu daek sama sekali ditarik ku Juleha ku bogohna Juleha kena Yusuf mungeng teu daek sieun ka Allah tuh aya imanan pan lumayan nya makana iman jaga untuk menyelamatkan urang lamun urang ditarik ku bikang geulis tadi teh doang si ieu tukang ngangon teh langsung dihakan bese teh nah sapri Nabi Yusuf teu daek sehingga silih kenyang dina panto jol be Kikit Mir datang salakina tos ngantor ieu dia kena Juleha berarti lain sakali dia panggih jeung aing nya berarti lain sakali dia ieu bobogohan jeung Yusuf demi Allah cenah kan teu kakarak ieu naon ieu nu kapanggih bae ku aing nu teu kapanggih mas meureun babara kali dia demi Allah kan teu cuk Juleha Yusuf cicing bekerok udah keneh ieu ente di urusan ongkoh ku aing malunjak dia nek ngakan pamajikan aing cuk Yusuf demi Allah Pak kula teu pikir-pikir ibu bae narik-narik kula tuh tidinya mah rame saparo nyalakeun Yusuf saparo nyalakeun Juleha nya sehingga putus masalah nu nyaksikeun eta budak leutik nu keur diayun teh tah akur gitu geger ibu-ibu Bani Israil aing maneh cerok pamajikan raja bogohkeun anak angkat di kaharti cek tetanggana teh aing mah hayang neuleuh Yusuf dong kumaha tuh tetangga Mesir hayang nyaho ka Yusuf dikerem bae ku Juleha jeung kasep bogoh ieu akhirna dina hiji waktu ngayakeun masak di maharaja aya acara masak memasak ibu-ibu diundang saparo molah saparo ngahiri ban bawang saparo ngahiri ban bonteng kabeh daratang ka maharaja ceuk eta ibu-ibu teh Juleha kula mah hayang nyaho cenah teh ka anak teh Juleha nu ngaranan Yusuf nu kamari geger teh doang kumaha sih cenah beungeutna doang salaki kula tah lain ku pohara amat teh Juleha bogohna kula mah hayang neuleuh nya eta ibu-ibu keur ngirisan sayuran di dapur lobaan ngajejer nan dari hayang neuleuh puas amat kami lamun neuleuh mah ja Juleha ge geulis makan bogoh doang kumaha sih Yusuf beungeutna akhirna Yusuf dikaluarkeun ku Juleha sok kulan coba kasep kaluar ibu-ibu cenah hayang kenalan begitu keluar Yusuf eta ibu-ibu nu keur masak nu keur ngeuretan bawang kabeh melong matana ka Yusuf nya cek ibu-ibu ieu mah lain Yusuf in haza illa malakum karim malaikat ieu mah kasep sehingga ibu-ibu kapotong jarina ku pesok soranganana ku akibat neuleukeun beungeut Yusuf ku kasep-kasepna ka bina-bina
banget kula lamun kitu bahaya. Banget kula lamun kitu bahaya, balik tos dakwah kula pasti ibu-ibu ngabring ngumturkeun kula. Ngan kulantaran banget kula doang gagang golok, nu ka pincut hiji ge. Can orang kula tos ceramah nungturkeun rangda kitu eueuh. Nu ditungturkeun ewe kula di ewe kula deui. Kulantaran banget kula doang gagang gol. Nu bogoh. Kula mangan menang ngadongengkeun Yusuf doang. Ngan mudah-mudahan para pemuda, para santri kasepna seperti kasep Nabi Yus. Nu penting hiji kudu rajin ibadah santri pemuda, kadua dawamkeun air wudu, katilu rajinkeun tahajud. Santos kitu tos salat baca omongan Nabi Yusuf, iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. insyaallah santri awewe santri lalaki garlilis lamun kitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak tabuh 12 kulang saparapat abdi mikiran balik kau ditulak ke Paneglang kemenes mikiran kula oge. Jadi sekali lagi abdi hampura, abdi ngadoakeun ka masyarakat, mudah-mudahan anak-anak orang saroleh, amin. Mudah-mudahan masjid ramai diisi dengan berjamaah, dan mudah-mudahan kampung ini disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakatnya sehat semuanya, panjang umur semuanya. Hampura pemuda, hampura para panitia, hampura Pak Lurah, hampura Kiai sadayana. Jadi ti abdi sanes kutu sono karena waktu sudah wengi si malam abdi mikiran uwi ibu bapak ge pasti butuh istirahat. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.